Bantuan lagi saya. Ini parah nih. Tempatnya apa tuh? Gobras. Oh, banyak yang si Gobras. Oh ya gobras. Kamu pasar lokal tuh. Ini di dia. Uang meuli sakarung we heuh, aing butuh jeung gemuk buah. Emang diberes sekarang? Diberen ke lamun loba, sina diaturkeun we tinggal nelpon. Kami minta nomor teleponna. Heeh. Yap. Oh, modal saya bisa teh. Jik, jangan. Jik. Dari kamu ke pasar lokna. Iya, di dia. Anjing, jahat ya, Mak. Beut lagi ruksak yeuh. Pasti culik tuh. Turun atuh namong nanyakeun. Ampun, Mang. Ulah diculik, Mang, ulah. Abi Mang geus gede, geus buluan, ulah diculik. Ampun. Ampun. Udah kletik. Ampun naon, sia teh ampun naon. Ulah diculik, ulah. Sieuna diculik, uang geurian we. Ampun. Ulah. Yo, please. urang kamari di ditu cek aing budak nu kamari ku aing dialungkeun kana balong deui. Ulah. Cek aing ge. Nah, akhir-akhir teh mere duit cek aing ka 100.000. Geus di balong teh. Ampun. Eta anu kamu galing bener. Kamu kaling. Anjing, palingan culik anjing tapi ka magrib teh. Heeh. Mere duit. Mere duit ka aing 100.000. Lamun nu mung di alungkeun. Pan tadina teh teu mere duit ka aing teh nya ku aing dialungkeun kana balong. Mere duit geus dialungkeun mah. Oh. Dialungkeun ku aing tah. Mere duitnya sabaraha itu dialungkeun? 100.000 ka aing mere. Mang ya. Hiji dua, urang 100.000 mah. Ieu we bawa kabeh. Ieu bawa. Bakri, aing mah bobodohan ka sia mana sia nyumput ka aing, sebut naon aing. Di dia kenaon mana di gudang pupuk. Ih, sugan aing penjahat. Beda banget na goreng patut kieu. Aduh. Sia teh nyebut ka aing goreng patut kan ku aing cekek geura. Ampun. Heureuy urang mah tukang heureuy. Ampun. Ya, budak letik. Jangan panggil aku budak leutik, Paman. Aku sudah puluhan. Lain sudah buluan sia teh. Butuh gemuk jeung ngagemuk tanggal buah. Aya teu ade meuli sakarung di dieu teh. Kelak aing laporan heula ka bos. Bos, itu enak meuli gemuk sakarung. Bisa teu? Ya, sama aja, mangga. Oh, siapa tuh, Bos? Bisa sok. Oh, bisanya. Bisa wa. Bisa naik muka agen ge bisa sok balanjoe ka dieu. Sawe teman naik muka agen si aki-aki eta bisa sok. Ya apa tuh bawa ku Mang Jack. Oh iya. Anu mana Jang? Tah iya. Tan yuk. Tah, ya kok pulang aja manehnya. Sok pangnaikeun kana motor. Buru, cing leuwih atuh Mang, karung jeung aing gede kene karung. Sok we bawa tuh ku si aki-aki itu tuh. Kapan aing ngameuli, kudu dilayani dengan baik, pembeli itu raja sia teh. Berarti lamun pembeli raja mah aing ge dewa meureun ngajual. Manya dewa beke kieu. Menya raja beuteung na offset yuk. Wah, sia budak leutik kalau kamu yok buat ku Mang Jack atuh kana motorkeun. Ya rese ju wae ge. Aji. Beura padoyok sia teh. Aduh gande. Teu sanggup aing ge. Sugan aing kaduga. Diganya kita mah. Sok. Coba di mana ya? Bantuan lagi saya. Iya. Kemana teh? Ai si balong dilando aya manuk alus pisan. Suara nanti cut. Lagi rumah kalau manuk. Ayo burung ini mah. Sana. Lancar, ayo tuh. Ayo. Nah, bawa iya ya. Nah, kayak bisa yang minum di kalau Bener, potere, tapi aing minta manukna. dibere ku aing maneh manukna yang sabaraha hiji. Siapa ya tulis nih? Lamun aya si burik sila nyusul ka balong. Aku bawa eber kok. Bari ngalap para lauk. Lebih. Nanti yo. Lamun yo, mun bari ngalauk maneh bisa ngobeng teu? Bisa nan bedak. Pakai uang belum. Montong dibedakeun kada hese cai. Heeh. Awas ya ku aing teu meunang. Iya atuh kancius yang bukan yang kalau teh. Deh kali korosod. Yo kancius yang mending kana ngagorolong kana gerak sok. Aku tuh ieu. Sok. Masuk ro heeh gorolongan aja gede bisa sampai. Aing sok sampai. Masih dikurudak we lu bang. Potere atuh cik sing mikir ieu kesor yo jalan teh, meh aing tadi teh kana motor. Aing kitu siapa cus dina motor? Nah, didorong ku aing ka dieu. Goblok. Panduitna kayak nomor 1 nama sia teh. Nyumbang ka aing mah mun di semen sia. Heeh, ki aing sadaya kapal. Anjing jual kapal digunyuk.
Pas masih lah tuh. Tuh udah akil kita. Tuh parapan bawang aja. Dulu tas burik lanyu suburik. Sia jeung sakadia. Oh, abang meninggalkan ke aing di dalam aja itu tuh. Aing ke karahoa sarua. Meninggalkan. Aing ke karahoa, karena nepi. Aduh. Ya teh loba laukan teh. Aing melak nama ieu teh 2 ton aing teh. Buatan China meureun. Bau raken sia teh. Ka aing moyo. Aing unggal anu dagang ka aing ku aing. Beli. Iya, bati wadaya. Nya heueuh atuh kudu kitu sia keken. Bujangan teh isukan teh buka-buka anak sia teh. Nah, kumpul aing teh melak lauk sagala lauk naon plak. Lah rek kitu ange tiga sua. Nya heueuh atuh. Ange rek melak lauk lah, lauk payongbong. Bayongbong lauk bayongbong kumaha kunyuk. Heeh. Nah, aya keong meureun sia teh bayongbong. Oh, eta. Oh, ange aku jadi lupa. Bos, aya di Purwakarta eta heug. Sok melak lauk. Oh sok pak. Oh, Loba nalok lele wah di ditu mah. lele lo banyak. Soalnya pejit loba di opa. Oh, Di di Padang hayam lele. ya langsung. Oh, mun di dieu euy. Ajaran wah ku lele cepet. Ah, jilang di dieu mah, Bos. Tuh nya. Awalungan. Lauk. Saya tadi saya di tukang lauk. Lauk. Bos, lauk bos. Lauk naon eta? Lor, ini teh minum Banggala. Ya lauk bos. Nah, ai Banggala mah lain domba. Lain domba wae lauk oge aya bos tuh. Film arageun. Sabar. Mana film Banggala? Mana di laukna? Mung sapaket deui. Cenah nilai bungkul Takut bos. aing atuh da sapaket mah. Ayo dibeli kitu. Lamun aya ku aing 7 paket ku aing dibeli. 7 paket teh mang. Siap ke ganteran deui bos. Ayeuna aing da kudu ayeuna mah. Siap ke pakeun heula ieu heula ke gampang ke nyokot deui. Erek mah bos ya jeung nyiepkeun peda tinggal sapaket deui. Paket naon? Paket combo. Paisa lagi dibeli mah. Sapaket deui cenah bari teh geus meunang meuli 17 paket aing. Kamari paket datang deui aing dina motor gini. Mang paket. Beli atuh Pak beli. Heuh, sok duitan ku maneh Bapak mah geus. Meuli sabaraha paket? Oh, sok Mang dibeli Mang. Paket truk untuk. Dibeli. Siap. Sabaraha eta sapaket? Ai kabatur mah 3,5 keun bae 300 ah. Kabatur sabaraha? 3,5 kabatur mah. Ku aing setengah 3 lah erek mah. Setengah 3 bener wah. Erek. Bayar Sok wah. wae lah. Ame ngalangan. Heuh sok. Ka dieu, plakeun lah ka dieu eta. Setengah kilo apa sanimang wah. Sanimang. Anjing nongker dia. Jadi sini teh sebenarnya mah. Ieu teh aya Goreng apa? 300 iki mah. Leutik karasa kitu wah. Kudu dibelikeun Dia heula. orang ngalakan serawanya si ieu sina ngobeng. Heeh. Lauk mau gede heula we jeung goreng mah. Yang penting mana nih? Tos bos diplakeun. Heeh sok atuh. Bayar sal. Kan ada duit lagi Pak. Kita kita sama awal euy. Nah kumaha maneh pan sina aing mah teh buka duit. Makading lauk geus dipelakeun. Kumaha atuh da eueuh duit lagi. Cih, karep teuing maneh nu tah meuli ge. Eueuh mang. Eueuh kumaha teh kitu. Coba geus diplakeun di laukna. Sabaraha kitu mang? Tawakan duit 200 bos. Kumaha teh da teu mau duit lagi. Teuing aing teh nyaho-nyaho. Bayar si Acil. Dicokotan di memang. Jero mang. Lain nu mayar mah. Aduh teh aku siap pangewakeun. Pangewakeun tar nya ket. Cincin bayar. Sabaraha duit ya? Dibayar ya? 200 bos. Ya. 200-an. Ya, Coba Bos. ku apa we dibayar ya? Nah atuh pas nuhun pisan. Heeh ya wah, sok ikeun. Tah nya pacek aing. Teori aing mah Pak. Duit mah aing ngalin eueuh. Ngan mana? Ket sia gitu. Tapi heueuh nya. Mun 5 paket teh. Ya Mang. Bos, nampi artosna laukna sing mulus nu dipeserkeun ka abdi singga gentosan deui di Amin. abdina acisna sing mangpaat. Amin. Nuhun pisan nya. Mohon. Siap lah. Bos ayo bos. Siap, mohon. Aduh. Aya 5 paket teh sia. Dibeli kabeh. Bos Nova pangduliatan teh. Aing hanjakal. Ya. Paisal nasi kantil ka mana, Bos? Teuing ka kebon heula ngomongna kagawi. Dolok itu dah disalin itu si kunyuk. Acil. Asyik disalin mani di dinya atuh da aing mau merangsang ieu. Si goblok. Buruk ka dieu. Anu bari tunggang pangeng gitu. Ya lawas sakedong, aing teu disalin. Cicing we disiwat teu merangsang. Anjing, goblok. Anjing, jago sek tinju. Geus ye, halusnya. Aing di manukna mana ieu teh, watere? Ai bareto mah kayak dina sakanang ka di dinya teh manuk teh tapi aing meureun eueuh meureun. Tangkal nang ka mana? Heuh di dinya teh da sakanang ka aing keur ngawur da di dinya aya entrep. Ayeuna mah geus eueuh. Tugan edan. Ya Allah teu meureun da hibar.